Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu nyejarah carios si Doclo Cupu Sakti Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basa ajan. Malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarkeun sagala rubinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Teka balina waktu anu singet tiluan ating geus tepi ka wewengkon kerajaan Arga Bintapura. Patih teh Jamawan jeung Aki Panompet dibawa mucungul keluar ti jerotan. Horsa tepi oge euy. Hasok gerak bareunta. Amuing geus tepi ieu teh Jang. Nya geus tepi Ki. Kapan urang teh geus tepi ka sawarga Maniloka. Tuh tempo belah ditu aya bidadari. Aya nu bener Jang, itu mah Surili jeung Lutung lain bidadari. Iye, suka mana bae si Ujang mah. Halah. Nya urang teh aya di sisi leuweung geuningan. Nya urang teh geus tepi ka sisi leuweung tapal wates karajaan Arga Bintapura Ki. Urang dagoan we di dieu. Jika nama perang teh moal jauh ti dieu lantaran itu tuh aya tegalan anu kacida legana. Pasti bakal jadi medan tempur. Lamun dina pawayangan mah dina perang Baratayuda atawa perang Mahabharata eta teh disebut Tegal Kurusetra teh Ki. Nya bener Jang. Lamun dina pawayangan mah nu disebut Tegal Kurucileuh teh maksud teh nya Kurusetra teh ya. Tempat silih Alapati, tempat silih Oko begalan nyawa. Bener Doclo. Pasti eta tegalan teh bakal jadi tempat medan perang. Tah geus kadenge. Seana sora prajurit anu euya-euyahan pasti. Eta teh prajurit Tarumanagara. Nyamang eta teh suara prajurit anu euya-euyahan teh lain suara monyet atawa kunyuk. Bener jika nama prajurit Tarumanagara teh geus tereh tepi. Ngan bae mananya prajurit Arga Bintapura. Eueuh saurang-urang acan. Kapan biasa nama kangaranan di tapal wates. Pasti aya prajurit anu ngajaga. Sokomo kapan ieu teh arek perang. Nya aneh. Nah kamarana tuh prajurit Arga Bintapura teh. Moal kitu nyara rumput mah atawa ngarungsi. Asa janten Gusti Pati. Nya eta urang Arga Bintapura teh leuwih hade ge nyara rumput we meureun ngararungsi ninggalkeun karajaanana. Kangaranan arek digempur ku kerajaan gede. Tapi keheula tah kadenge ku uing mah aya sora nu pating kecewis pating harewos. Kade cenah kade pasukan musuh geus datang. Boa-boa eta teh sora prajurit ti kerajaan Arga Bintapura anu keur nyara rumput. Bisa jadi pasukan kerajaan Arga Bintapura teh leuwih hade ge nyara rumput milihnya munikeun diri. Bisa wae keur nyusun taktik jeung strategi anu jitu. Kangaranan yang hareupan lawan anu teu saimbang. Yang hareupan musuh anu jumlah pasukan teu leuwih gede. Lamun dising hareupan secara terang-terangan tinang tu bakal cilaka. Nya jika nama arek kampongohan. Nya bener Mang. Bisa jadi tah. Urang kerajaan Arga Bintapura teh geus nyieun taktik licik. Bisa jadi geus nyieun pitapak. Ngarah pasukan ti kerajaan Tarumanagara teh loba anu cilaka. Lamun kitu mah uing jadi penasaran yeuh. Kumaha ieu lumangsungna perang teh? Geus pasti bakal rame. Tuh tinggal itu. Nyang geus carepi ka tegalan. Uluh,
Mani loba eta pasukan teh. Mani ngarebu kitu. Bener we pasukan kerajaan Tarumanagara teh geus anyog ka Tegalan. Katempo jumlahna teh mani mangrebu-rebu. Sorana mani seah. Atuh para prajurit teh mani ngajeng jereng mani ngabari serabi naker. Sama ketaku bakarangna sewang-sewangan. Malahan mah katempo dina kareta perang teh nangtung. Pupuh pasukanana gagah naker cilo-cilo anu merhatikeun ka eta jalma anu numpak kareta perang atuh mani curingha lantaran geus wau nu tayalianti Patih Angaladrang. Teu jauh ti Patih Angaladrang katempo Senopati Antasena jeung Raden Santanu. Atuh eta pasukan teh sakedapan mah ukur acara ricing we. Bari nungguan pasukan ti kerajaan Argabintapura anu sarua kagetna kulantaran eueuh saurang-urang acan anu nembongan. Nah kamarana pasukan Argabintapura. Hahaha, eueuh saurang-urang acan geuning. Leres Gusti, cikana urang kerajaan Argabintapura teh parantosakeun milih kabur atanapi milih ngarungsi. Tiwatan dikempur ancur lebur. Kukituna hayu. Ayeuna mah urang maju. Urang gempur. Urang ancurkeun karaton kerajaan Argabintapura teh. Hahaha. Patih Angaladrang teh boga kayakinan. Urang Argabintapura teh pasti cenah geus kalabur. Milih ngararungsi kangaranan arek digempur atuh ku pasukan kerajaan Tarumanagara. Anu mawa prajurit anu sakitu lobana. Ngan bae memeh ngalenggah memeh maju. Dihulag ku Raden Santanu. Punten Gusti. Urang teh ulah gagabah. Ulah wakalabat kata pawatas. Boh bilih. Prajurit di kerajaan Argabintapura teh sanes kalalabur. Tapi nyara rumput. Maranehna teh nuju ngintip-ngintip ka urang. Tiasa wae. Parantos masang pitapak atanapi bade ngabongohan nyerang secara nedemitan. Ceuk Raden Santanu anu leuwih waspada netelakeun eta Raden Santanu teh asak didikan kangaranan murid Ki Buyutrong ya tuan kasohor gagah sakti jeung wijaksana. Pon kitu deui ahli dina ilmu perang. Jadi kumaha Santanu? Piraku urang rek nungguan di dieu. Urang kudu sagancan asup kata pawatas. Urang gempur, urang ancurkeun karatona. Saya nama urang antosan we di dieu. Ulah ngalangkungan tapawatas. Saupama urang maksakeun maju ka payun. Kumaha lamun di payun teh aya pitapak. Atanapi urang teh bakal diserang. Ku cara dibongohan tinang tuh. Mangrupikeun karugian kanggo pihak urang. Patih Angaladrang teh atuh manehna ulang. Bener oge cenah caritaan Santanu teh lamun seug nepikeun ka eta pasukan Argabintapura teh. Cara ricing keur ngintip-ngintip sugan wae cenah pasukan kerajaan Tarumanagara teh beunang kabancing maksakeun maju ngaliwatan tapal wates. Geus pasti bakal cilaka kangaranan geus dipasangan pitapak atawa serangan anu bakal ngabongohan. Jadi urang teh kudu nungguan di dieu salila-lila kitu. Kumaha lamun ditutungguan salila-lila oge? Pasukan kerajaan Argabintapura teh hanteu nembongan. Sabar we heula Gusti. Saeulanan mah langkung sae urang antosan. Saupami pasukan kerajaan Argabintapura hanteu nembongan atawa hanteu majeng ka dieu, keun urang milarian cara supados maranehna teh kapancing oge keresa yang harapan urang di dieu. Patih Angaladrang teh atunya tujuan kana kahayang Raden Santanu anu ulah maksakeun maneh cenah maju ka hareup bisi-bisi maranapan cilaka. Sakedapan mah atuh pating haruleng we bari merhatikeun kata pawates. Tetela sakitu lilana para prajurit di kerajaan Argabintapura teh eueuh anu nembongan. Eueuh tanda-tanda arek perang
mata kesal anu nungguan ngadagoan anu nungguan teh lain pasukan di kerajaan Tarumanagara Wungkul. Si Roclo aki panompet jeung Patih teh Jamawan oge atuh mani kesaleun. Nah cenah lalajo perang teh kalaka pating jaraten bari jeung acan katempo musuhna. Dina kamarana tuh urang Arga Bintapura teh nya. Hihihi. Nya salila-lila urang teh kalah ka ngalalajoanan prajurit ti kerajaan Tarumanagara we. Ari musuhna janaya perang teh acandar. Nya teu rame nalajo perang teh kalah ka pating jaraten kitu. Jiga nama urang kerajaan Arga Bintapura ge keur nungguan sarua. Sugan we cenah eta pasukan kerajaan Tarumanagara teh. Nya maksakeun maneh mararaju ka hareup ngaliwatan tapal wates nepikeun kaluyu jeung kahayang pasukan kerajaan Arga Bintapura. Ngan hanjakal pasukan ti kerajaan Tarumanagara ge hanteu gagabah. Nya sieun beunang ku pitapak, sieun eleh ku taktik. Nya Doclo kawasna bae pasukan ti kerajaan Tarumanagara ge hanteu gagabah. Sok sanajan nya mawa pasukan anu jumlahna teh sakitu rongkahna moal hese bikeun ngancurkeun urang kerajaan Arga Bintapura. Tapi lamun gagabah tinang tu bakal loba anu jadi korban. Nya tapi tadi mah ku uing teh katempo Patih Angaladrang mah arek maksakeun maju teu sabaran. Ngan bae kaburu dihalangan dihulagu Raden Santanu. Tuh tinggal itu Patih Angaladrang mah teu sabaran keukeuh maksa arek. Nya asup we cenah urang serang ulah sieun sabira ge nyang hareupan pasukan kerajaan Arga Bintapura anu moal sabaraha. Nya kumaha lamun maksakeun maneh tinang tu meureun kerajaan Tarumanagara teh bakal nya menang karugian. Kumaha lamun beunang ku pitabak. Dasar Angaladrang mah balegug. Nya maksakeun arek maju sakitu dihalangan ku si Santanu oge. Anak kitu mah ku uing kudu sagancangna dihalangan. Kumaha Doclo? Nya dihalangan kumaha? Tingalikeun we lalajoanan. Engke ku uing bakal dihalangan. Kituna teh si Doclo laju atuh naruskan jero taneuh bolasak. Geus kitu mah nyurung kuing ngadeuketan ka pasukan kerajaan Tarumanagara. Anu katempo maksakeun maneh arek asup ka tapal wates memeh ngaliwatan tapal wates. Pasukan atawa para prajurit anu panghareupna teh bating balasak sukuna bating balawo mabas kana taneuh ngan bae hanteu mata kacilaka ieu mah. Puguh we atuh Patih Angaladrang oke maneh reuaseun. Bisa jadi cenah di hareup bade aya bitabak. Kumaha antasena? Nah aya korban? Teu aya Gusti. Ukur bating balasak we sabartos ninjak leutak. Ninjak mah namung hanteu bati jero. Syukur lamun kitu mah. Bisa jadi di hareup teh aya pitabak anu leuwih ngabayakeun. Bener oge caritaan si Santanu. Urang kudu sabar nungguan urang Arga Bintapura kalaluar tina panyumputanana. Ngan bae kumaha ieu? Sangkan mancing eta pasukan Arga Bintapura kaluar ti panyumputanana. Ampun Gusti selaya daya. Isim abdi ge bingung kumaha carana tuh pikeun mancing musuh. Santanu, kumaha kira-kira pikeun mancing pasukan musuh? Sina biji Pelabah dieu mah isim abdi oge bingung. Margi tangtos pasukan ti kerajaan Arga Bintapura ge moal kitu wae gampil kapancing. Moal maksakeun maneh majeng dugi ka dieu. Sok dugi ka bentrok sareng urang. Kumaha upami urang nyanak jalan anu sanes, nu penting mah urang tiasa lebat ke kerajaan Arga Bintapura. Bener oge caritaan maneh teh Santanu. Leres Gusti. Kumaha saupama urang teh nyanak ke jalan sejen. Nya nu penting mah urang tiasa lebat ka kerajaan Arga Bintapura. Sanajan jalan rumbil, nu penting mah urang teh aman. Kaula satuju kana usulan ti si Santanu bener. Leuwih hade ge make jalan sejen, nu penting mah aman.
prajurit urang hantekeun aku pitabak. Urang bakal luasa asup ka Karajaan Argabindapura. Sagancana ngepung karaton. Nalukeun si Rungkawa. Kitu cenah. Lamun pasukan Kerajaan Darumanagara teh arek ngaliwatan jalan sejen we sanajan leuwih jauh. Pon kitu di jalan anu disorang teh leuwih harumbil. Tapi anu penting mah cenah aman. Pasukan teh laluasa bisa asup ka puseur daya. Ngan norokaya memeh pasukan Tarumanagara ninggalkeun eta tegalan. Aya cirim anu ngajorelat utaya lian ti Surungkawa. Si Rungkawa hantemikeun lamun nebikeun ka pasukan Kerajaan Tarumanagara teh bisa mubus asup ka karajaanana. Sokomo tepi ka puseur daya mah leuwih hade ge cenah dihadang arek ditangtang we. Jagot ti Kerajaan Tarumanagara teh urusa kancangna dipaehan. Rek kamararana ulama kesa asup ka kerajaan aing. Lamun wani-wani asup ka kerajaan aing sia bakal cilaka. Sok sing hareupan aing si Rungkawa. Najan aing sorangan yang hareupan rebu-rebu pasukan. Keur aing muare kesieun. Atuh sarareat teh maneh kaget teteh leuning cenah anu ngahadang teh tajalian ti rajana nyaeta si Rungkawa. Anak itu mah benar. Pihak Kerajaan Argabindapura teh keur nyararumput we ngan bae basa mireungeuh. Pasukan Kerajaan Tarumanagara arek make jalan sejen. Ngara jalan teh aman. Si Rungkawa teh hantemikeun. Leuwih hade ge cenah urang perang we. Sok sanajan si Rungkawa kudu nyang hareupan rebu-rebu para prajurit atawa pasukan anu kacidalobana. Patih Angaladrang Senopati Antasena jeung Raden Santanu oge maneh kaget. Teu nyangka lamun si Rungkawa teh sakitu wanianana. Arek nyang hareupan pasukan Kerajaan Tarumanagara ku sorangan. Kurang ajar. Teh lah maju geuning eta rajana si Rungkawanya. Leres Gusti. Eta pisan rajana nu ngaran si Rungkawa teh. Tetela. Si Rungkawa teh wanian geuningan. Bade yang hareupan urang ku nyalira. Hayo, ulah diantep. Si Rungkawa kudu ditewak kudu dicangkalak. Sapirage sorangan. Piraku urang bakal kawon. Maju, tewak si Rungkawa euy. Ceuk Patih Angaladrang marentahkeun ka para prajuritna. Pikeun ngepung newak si Rungkawa. Atuh para prajurit teh pating kerajeleng narajang ka si Rungkawa. Si Rungkawa basa mireungeuh. Para prajurit anu rajeleng arek nyawak manehna teh ukur seuri. Pikeun si Rungkawa mah hanteu sieun sokomo geumbeur. Najan arek dikepung-kepung ditewak ku para prajurit anu sakitu lobana oge. Malahan mah kawas anu nangtang-nangtang. Masa prajurit pating kerajeleng narajang. Dina waktu nungan sakedeung prajurit teh geus pating jarengkang. Raceleng dina kayaan ajal binasa kabeunangan ku teunggelan si Rungkawa. Puguh we atuh Patih Angaladrang Senopati Antasena jeung Raden Santanu teh maneh ngajenghok kaget. Teh lah geuning cenah si Rungkawa teh sakitu gagahna. Anak itu mah bener. Kasaktian kagagahan si Rungkawa teh hese pikeun pitandingeunana. Lamun diantep mah najan diasongkeun para prajurit sakumaha oge pasti cenah bakal palastra. Bakal ajal binasa. Ku kituna we cara sejen. Iwati cenah kudu turun langsung. Patih Angaladrang Senopati Antasena jeung Raden Santanu teh nangtukeun sikepna. Arek ngahurup nyangkalak si Rungkawa. Curelat tiluana teh pating kerajeleng we kiwari mah geus aya di hareupeun si Rungkawa. Si Rungkawa basa mireungeuh pupuhna langsung turun bikeun yang hareupan dirina atuh maneh bunga. Lantaran eta pisan anu dipiharep. Saupama cenah pupuh atawa pamingpin geus bisa dirubuhkeun mah sakomo nepikeun ka bisa dipaehan. Tinang tu pasukan anu jumlahna sakitu lobana oge moal aya artina bakal milih kabur
nepikeun nyalametkeun diri. Hahaha. Tak kitu atuh. Ulah nebikeun ka ngasongkeun cacing cau. Anu moal aya hartina keur aing mah deuleuh. Hahaha. Sok ayeuna mah geura hurup aing ku tiluan. Najan dihurup ku para nerpati, para senopati. Aing moal arek mundur. Aing bakal unggul. Senopati Antasena anu gampang kapancing ngamarana. Basa ngadenge kecap-kecap Sirungkawa anu sarua kitu teh atuh langsung muncak amarana. Ulah sombong Sirungkawa. Sia bakal dicangkalak, bakal ditewak, bakal dihukum pati deuleuh. Kitu nate Senopati Antasena teh miheulaan ngagajeleng majuna rajang. Hiu. Pereupna anu ngahiuk pangbaraan kulantaran boga tenggelan anu pohara kacida bedasna. Kapanan Senopati Antasena teh geus kasohor boga tanaga anu kacida bedasna. Malahan mah bisa nanding tenaga gajah atawa badak. Ngan orok kaya tenggelan Senopati Antasena teh enteng ngeunaker disingkahan ku Sirungkawa. Plus dina jurus naga wiruna sakilat Sirungkawa males narajang. Ramo-ramo leungeunna anu saradeukeut teh arek dicakarkeun kana punuk Senopati Antasena. Ngan memeh eta cakaran keuna kana punuk Senopati. Raden Santanu langsung narajang miheulaan. Kapaksa atuh Sirungkawa teh kudu nadah panarajang Raden Santanu. Kaduk des bangkieung. Raden Santanu teh nebikeun ka ngabangkieung ngajareg-jeg. Cerelak. Pati angaladrang kiwarima anu ngabongohan. Nyabatekeun pedangna kana beuheung Sirungkawa. Sirungkawa basa mireungeuh pati angaladrang nyabatekeun pedang. Jika anu embung nyingkahankeun we cenah derek diantep sina keuna nyapatekeun beuheungna. Kelenceng. Beuheung Sirungkawa teh nepikeun ka sapat teh atuh. Huluna oge nepikeun ka ngakulutuk kembaclang jauh nakar. Ngan bae nu tiluan teh atuh mani kaget. Dina waktu anu hanteu lila eta beuheung Sirungkawa teh katempo ngalayang ka kalayangan. Bari kadenge seurinya kakak bangun anu nyeungseurikeun ka nu tiluan. Seribu kali aing bae, 1000 kali aing hirup. Aing moal arek elek urang taruman negara deuleuh. Hazok, maju deui deuleuh. Aing bakal hirup deui. Kituna teh tahulu Sirungkawa anu kakalayangan teh napal diwe kana badana. Malahan mata tuna gelita sapadahari tahu tabak-tabakna acan. Patih angaladrang jeung Senopati Antasena anu kakaranyaksian wesen Sirungkawa atuh mani colohok kaget tetelana kitu mah bener. Lamun Sirungkawa teh boga ilmu rawarontek. Edan Gusti. Tetela bener sakumaha ceuk si Santanu. Lamun Sirungkawa teh boga ilmu rawalotek. Sanes rawarotek Kang, tapi rawarontek. Ta eta rawarontek. Hampura salah saeutik. Kumari geus kieu Gusti Pati. Sirungkawa moal bisa modar kaya kieu mah. Urang kudu dengan cara. Kumaha bae carana? Sirungkawa kudu bisa diungkulan. Ilmu rawarontekna kudu bisa diperlukeun. Cek Patih angaladrang. Manehna teh keur neangan cara kumaha carana cenah pikeun mereukeun ilmu rawarontek. Atuh nu tiluan teh sakedapan mah badami we. Neangan cara bikeun mereukeun Sirungkawa heuleuh. Waktosna geuning parantos teh nyakapan. Sagala urang tuna jajar carita si Docol coba sakti guriang 7 dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.